Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bimasyayikhihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Qamit halaman kalimat وبأن مرجع مسلم بجنانه وبأن مرجع كافر جهان وبأن مرجع مسlimin jeung kana saenyana tempat balikna muslim li jananihi eta tetep kana surgana muslim. Wa bi anna marji'a kafirin jeung kana saenyana tempat balikna kafir li jahannam eta tetep maring neraka. Aya wa syu'batu sareng tegasna sareng ari cabang atas atuan kasalapan al-imanu eta ngimankeun biannal jinana kana sanyana pirang-pirang surga darul khuludin eta tempat langgeng li muslimin pikeun jalma muslim wa huwa sareng ari musliman eta jalma mata nu maut siman ala islami natepan kana agama Islam wa in taqaddama jeung sanajan narimati lamin huti siman naun kufrun kufur wa dakhala jeung asupil muslimi dina muslim sopol suatu pirang-pirang jalma nu maksiat famarji'un mangkari tempat balikna itu usah darul khuludihim eta tempat langgengna pirang-pirang usah famarji'un mangkari tempat balikna itu usah wa daru khuludihim jeung tempat langgengna itu usah al-jinan wa eta pirang-pirang surga fala yakhluduna mangka henteu langgeng itu usah finnari dina neraka inda khululamun asup usaha innar bala yadu balik tan telanggeng itu balik tan telanggeng naun altabuh madab nais tu usah fiya dina itu nar muddat baqaihim dina mangsa tetapna itu usah liannahum karna sanyana usah yamutuna eta maut usah ba'da dukhuli sabada asup bilahzati ma kana sakedeungna perkara ya'lamu anu ninga sapa Allah Gusti Allah miqdaraha kana ukuran itu lafzah fala yuhayyuna mangka henteu dirukeun itu usah hatta yakhruju hingga keluar itu usah min hatina itu nar wal muradu sareng ari anu dimaksud bimautihim kalawan mautna usah annahum yatasanyana usah yafkiduna eta kosong usah isasa lamil azabi kana ngarasa nyarina azab liannahum karna sanyana usah
yamutuna eta maut musuh mautan kalawan maut hakikian bangsa hakiki bi khurujir ruh kalawan keluar ngaruh wal iman sareng ngaring imankeun bi anna jahannama kana sanyana jahannam wa huwa sareng ari jahannam ismun eta ngaran li majmu'in nirani pikeun kumpulanana pirang-pirang neraka daro khuludin eta tempat langgeng li kafirin pikeun jalma kafir wa huwa sareng ari kafir man eta jalma mata nu maut siman alal kufri netepan kana kufur wa in asasana janihiru pitusimman ulah umuri ana lillah umur nasiman alal iman inatapan kana iman wa dakhala sarang asub si kafir atau wasiman fil kafiri dina kafir Oke. Wa dakhala sareng asup fil kafiri di jalma nu kafir sapa man jalma balagu anu nepi siman fin nadhari dina mikir falam yasillu mangkah tetapi siman ilal haqqi kana haqq wa taraka sareng ninggalkeun siman taqlid kana taqlid al wajiban wajib alaihi kasiman wala yadkhulu janda suffihi dina kafir sapa panul musyrikin pirang-pirang budak pirang-pirang musyrik balhum balik tari atfalul musyrikin fil jannati tetep dina surga ala sahihin netepan kana qaul sahih wala farqa jeung taya perbedaan eta maujud bil muslimin di jalma muslim wal kafiri jeung kafir bainal insi antara manusia wal jinni jeung jin wa qaulun nazim sareng ari ucapan kinadim li jahannamu geusna lapan li jahannamu bi dhammil mimi eta kalawan dhamma mim li ajalil qafiyati karena arah-arah sarua tungtung nyuhunkeun ka Gusti Allah hirup dina kaayaan iman tur kabawa eta iman nepi kana akhir ayat Qala ngadawu sapa nazimu kinazim wahbub ilaka khafani ma'iqafihi wal rahmati arju tawakkala ya muslim wahbub jeung kudu mika cinta anjeun ilahaka ka pangeran anjeun hop jeung kudu sieun anjeun alima yaqabihi kana nyeri siksaan itu ilahak wali rahmati jeung karna rahmat urju kudu ngarep anjeun tawakalan jeung kudu tawakal anjeun temenan ya muslimu he jalma muslim zakara wisnu tur sapa nazimu kinadim fi hadzal baiti dalam ikibet arba'a syu'abin kana opat pirang-pirang cabang Faqala mangka ngucap kinadim ala naski manatapan kana runtuyan perkara marro anu tos kaliwat yemma wa syubatu sareng ari cabang al-asyratu anu ka-10
Hubullahi ta'ala eta mika cinta Allah. Qala ngadawuh sapasah dan kisahal alamatu hubbillahi ari ciri cinta ka Allah hubbul Quran eta mika cinta kana Al-Quran. Wa alamatu hubbihi masarang ari ciri cinta ka Allah sareng Quran hubbun nabiyyi eta cinta ka kanjeng Nabi. Wa alamatu hubbihi sallallahu alaihi wasallam sareng ari ciri cinta ka Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbu sunnati eta cinta kana sunnah. Kade 1000 kali kade boh bilih urang cegekan ka jalma anu jenggotna pararanjang lancinganna pada cingkrang kade ulah digeuh-geuhkeun ulah diwiwiran alasanana aranjeunna mah diberi mampu ku Gusti Allah kanggo ngalaksanakeun sunnah. Lah urang mampu ulah ngalerewe kanu mampu. Ku sabab araranjeunna mah nyet ngahirupkeun sunnah Rasul. Kepeurieun urang teu bisa, anu bisa ulah dilelewe. Angguran mah ngadua ka Gusti Allah, ya Allah muga-mugi Gusti maparinan kakiatan ka abdi kanggo ngalaksanakeun kana pirang-pirang sunnah Rasul. Cilaka lamun urang ngageuh-geuhkeun ka jalma anu keur ngalaksanakeun sunnah Rasul. Rek kumaha jaga di poe kiamah urang di payunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbiha sareng ari ciri cinta ka itu sunnah hubbul akhirati eta cinta kana akhirat. Wa alamatu hubbiha sareng ari ciri cinta kana akhirat hubdu dunya eta ngewa kana dunya. Wa alamatu bugdiha sareng ari ciri ngewa kana dunya Allah yahuda eta yen ulah nyokot minha saking dunya illa zadan angin wabul ghatan jeung tegasna bakal ilal akhirati ikeun pihartieunana segala rupa perkara nu ku urang piboga boh harta boh ilmu boh teknologi boh kabisa eta teh fasilitas supaya urang bisa semakin dekat jeung Allah urang jadi fasilitas meunang da al jeung bagian engke di akhirat. Ieu hape teh perkara dunia niatan kurang muga-mugi janten fasilitas supaya surang menang bakal jaga di akhirat. Wa qala sareng ngucap sapa Hatim bin Ulwan, Hatim bin Ulwan ada samuga nyucikeun Allah sirruhu kana rahasian Hatim manarisa jalma ida anu ngaku eta siman salasan kana tilu bi ghairi salasin kalawan daya tilu bahwa mangkarisi man kadzabun eta nu loba bohong man tegasna jalma idda anu kakusiman hubballahi ta'ala kana cinta ka Gusti Allah ghairi waro intinan teu waro an maharimihi dina pirang-pirang paharaman Allah bahwa mangkarisi man kadzabun eta nu loba bohong. Wa man jangarisa jalma idda eta nu ngaku siman mahabbatan nabi kana cinta ka kanjeng nabi min ghairi mahabbatil faqri inanta cinta kana kafakiran wa mangka ari
siman kadzabun eta nu loba bohong. Wa man jeung ari sajalma idda eta nu ngaku siman hubbal jannati kana cinta kana surga min ghairi infaqi malihi dinanteu ngainfaqkeun hartana siman wa mangkari siman kadzabun eta anu loba bohong. Wa qala jeung ngadawuh sapa ba'dul arifina sawareh pirang-pirang jalma anu ma'rifat idza kana di mana aya naon al imanu iman fi zahiril qalbi dina luareun hate ahabba mangka mika cinta cenah itu qalb Allah taala ka Gusti Allah taala hubban kalawan cinta mutawassitan anu pertengah. Faida dakhala mangka di mana asup itu iman suwaidal qalbi kana hihideungna hate habbahum mangka mika cinta itu qalb ka Allah ahabbahum mangka mika cinta ka Allah naon al hubbu cinta al baliku nganepikeun wa taruka jeung ninggalkeun itu qalb al ma'asi kana pirang-pirang maksiat wa bil jumlati jeung eta tetep kalawan sajumlahna fi da'wal mahabbati dina pengakuan mika cinta khotorun ari kareteg. Walidzalika mangka karena itu mazkur qala ngadawuh sapa al-Fudail ki Fudail idza kila di mana ditanya laka ka anjeun naon atuhibbu nahammika cinta anjeun Allah taala ka Gusti Allah taala faskut mangka kudu jempe anjeun innaka mangka saenyana anjeun in qulta eta lamun ngucap anjeun la henteu farta mangka kufur anjeun wa in qulta jeung lamun ngucap anjeun na'am kana lapad na'am inggih falaisa mangka teu aya naon wasfuka sifat anjeun wasfal muhibbin kana sifatna pirang-pirang anu mika cinta wa syu'batu sareng ari cabang al hadiyata asyarata anu ka-11 al khaufu eta sieun min azabillahi saking azab Allah wa qad darajatil khaufi sareng ari saeutik pirang-pirang derajat sieun ayyam ta'ni'a eta ye narimanya ga itu khauf anil mahdurati ina pirang-pirang anu dilarang wa yusama sareng dingaranan cenah itu khauf yusama sareng dingaranan naon zalika itu khauf waru'an waro api fa in zadat mangka lamun narima tambah naon kuatna itu khauf afa mangka cukup cenah itu khauf amma tina perkara kafa mangka nyegah itu khauf amma tina perkara la yatayaqanu anu henteu yakin cenah naon ta'rimu haram itu mah wa yusamma jeung dingaranan cenah itu fa'in naon zalika itu fa'in syarat taqwa fa'idan doma mangka di mana nerima kumpul ilaihi ka si jalma non at-tajarrudu kosong lil khidmati fikeun ngahidmah asara mangka jadi si jalma la yubni moal ngabangun si jalma makana perkara la yuskinuhu anu teu nyicikeun si jalma kana wala yajma'u jeung moal ngumpulkeun si jalma makana perkara la ya'luhu anu moal ngadahar si jalma kana wala yaltafitu jeung moal ngalirik si jalma ila dunya kana dunya
wa ya'lamu jeung uninga si jalma annaha kana sa'anyana dunya ufarikuhu eta bakal misahan itu si dunya ka si jalma wala yasrifu jeung moal mengkol si jalma ila ghairillahi ta'ala kalian Allah ta'ala nafsan kana saambekan min anfasihi tina pirang-pirang ambekanana si jalma fa huwa mangka ari itu si jalma as-sidqu wa yusamma jeung dingarangan sapa sahibuhan ngabogaan sidik siddiqon kana siddiqon wa yadkhulu jeung asup si jalma fi sidqi dina bener wa yadkhulu jeung asup fi sidqi dina bener naon taqwa wa yadkhulu jeung asup fi taqwa dina taqwa naon al-warahu apik wa yadkhulu jeung asup fil fara'i dina wara naon al-iffatu ngaraksa kada seperti anu qalahu tos nyarioskeun kana za sapa al-Ghazali Imam al-Ghazali fil Ihya dina kitab Ihya wa syubatu sareng ari cabang as-saniyata asyarata nu ka-12 ar-raja'u eta ngarep-ngarep di rahmatillahi ta'ala kana rahmat Gusti Allah ta'ala qala ngadawu sapa Allah ta'ala Gusti Allah ta'ala wal ucapkeun ku anjeun ya Muhammad ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Az-Zumar ayat 50 ya ibadiyah pirang-pirang hamba kami allazina tegasna jalma asrafu anu lalawihan lazina ala anfusihim kana pirang-pirang dirina lazina la taqnatu la putus asa araranjeun min rahmatillah tina rahmat Allah ulah pepegatan tina rahmat Allah sok sanajan urang loba dosa sok sanajan urang loba maksiat rahmat Allah maha luas maha jembar lautan hampura qala ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru arijal ma'anu lacut ar-raji anu ngarep-ngarep li rahmatillahi ta'ala kana rahmat Gusti Allah ta'ala aqrabu eta leuwih deukeut ila Allah ta'ala ka Gusti Allah ta'ala minal abidi tinimang abid al-muqniti anu pepegatan atawa anu putus asa waruya sareng diriwayatkeun an Umar nampi ti Umar an Zaid bin Aslam nampi Zaid bin Aslam anna rajulan anna rajulan sanyana hiji lalaki kana ya rajul fil umami tetap dina zaman pirang-pirang imam al-maudiyati anu tos kalewat yajtahidu eta nya sana si rajul fil ibadati dina ibadah yushaddidu sareng ngabangetkeun si rajul ala nafsihi kana dirina si rajul wa yuknitu jeung mutus asakeun si rajul annasa ka manusa mir rahmatillahi ta'ala tina rahmat Gusti Allah ta'ala anjeun malaba dosa anjeun malaba maksiat moal meunang rahmat Allah atuh ari kitu mah eta teh sami sareng megatkeun kana rahmat Gusti Allah. Jangan membuat orang lain merasa putus asa. Tsumma mata cenah tuluy maut si rajul faqala mangka ngucap si rajul ya Rabbi nun pangeran abdi ma ari naon li eta tetep pikeun kaula indaka mungguh Gusti faqala mangka ngadawuh Allah laka eta tetepikeun anjeun annaru utawi neraka wa qala maka ngucap itu si rajul ya raji ya rabbi nun pangeran abdi
Faina mangka di mana ibadati, faina mangka eta di mana ibadati ari ibadah abdi, wajati hadi cenah sareng nya-nyana abdi, mujahadahna abdi tadi mana Gusti, hari hasil ibadah abdi kamari di mana? Faqala mangka ngucap Allah, innaka sanyana anjeun nitu eta mutus asakeun anjeun annasa ka manusa birrahmati tina rahmat kami fid dunya di dunya fa ana mangkari kaula ukun nitu kae temutus asakeun kaula anjeun al yauma dina poe ieu min rahmati ina rahmat kami dina poe ieu ku Gusti Allah megatkeun kana rahmatna pikeun jalma anu mutus asakeun kabar wa haqiqatur rajai sareng ari hakikatna raja wa tari raja irtiyahul qalbi eta kabungahan hate lintizarihi karena nunggu-nungguna perkara ma tegasna perkara hu anu ari imma mahbubun eta anu dipika cinta indahu mungguh si muntazir lakin tetapi zalikal mahbubu ari itu anu dipika cinta al mutawaqqa'u eta anu diarap-arap la budak teu meunang henteu wa yakuna sareng yen aya itu mutawaqqa bisababin eta kalawan sabab fa inna kharamat mangka lamun ngaliwat naon asbabuhu pirang-pirang asbabna itu mutawaqqa kuat mangka mana itu nih mangkari itu zalikal mahbub al gururu eta tipuan walah umku jeung kabodohan wa ilam takun jeung lamun teu naon asbabu pirang-pirang asbab ma'lumatul wujud eta nu dikanyahokeun ayana wala ma'lumatul intifai jeung teu dikanyahokeun eueuhna bahwa mangkari itu wa ilam takun atamani eta tamani ngarap-ngarap anu mungkin faida khatara mangka di mana muncul karetek bibalika dina hati anjeun naon mawujudun anu aya ima dina perkara maldo anu tos kaliwat ieu mah sumia mangka dingaranan cenah ieu mah tazakkuron kana ingat wa in kana jeung lamun aya naon mah perkara khatara anu muncul karetek ieu mah bibalika kana hati anjeun wujudan kaya fil hali dina ayana sumia mangka dingaran ieu mah wajadan kana manggihan wa zauqan jeung kana ngasaan wa idrokan jeung kana ngahontal wa in kana jeung lamun aya cenah wa in kana jeung lamun aya mah qad khatara teman-teman muncul karetek bibalika kana hati anjeun naun wujudu syai'in ayyana hiji perkara fil istiqbali dina zaman pikahareupeun wa qallaba jeung bulak-balik naun zalika itu wujudu syai' laqal bika kana hati anjeun sumia mangka dingarana itu cenah mah intizoron kana penantian wa tawaqqu'an jeung harapan paing kana mangka lamun aya sopo al muntadharu anu diarep-arep anu dinanti makruhan eta anu dipika ngewa hasala mangka hasil minhu si jalma naon alamun nyeri fil qalbi dina hate sumia dingaranan cenah itu alam khaufan kana kasieun wa isfaqan jeung tegasna kasieun wa in kana jeung lamun aya itu wala muntazir mahbuban eta nu dipikat cinta salat mangka hasil min intizarihi tina nungguna si jalma lazatan naon lazatun nikmatan fil qalbi dina hati wartiyahun jeung kabungah
sumia di ngaranna naon zalikal irtiyah itu kabungah rojaun